Yo, barudak balik dia jeung Ipin ngecapruk. Di luar hujan euy. Kabeneran hujan malam Jumat dia ayeuna teh. Ieu mah urang nyobaan we nya. Ngobrolkeun atau nge-relax anu aheng-aheng nu aheng-aheng moal sieun moal jeung urang mah ngabahas anu aheng-aheng moal dijieun sieun ku urang mah dijieun rame we lah nya. Teuing rek kumaha videona urang cobaan play. Aya naon cenah ieu nu serem teh yeuh anjir. Aya ibu-ibu nya keur salat yeuh teuing salat naon yeuh. Peuting. Aduh, anjing nu serem nama euy. Eta cik urang mah bieu temok anjing. Keur video tuh, juk bodas. Aduh anjing reuas goblok ieu mah konten ieu mah nya anjing siguan aing teh. Goblok aing reuas euy. Tinggal euy. Tuh cing mantak nu serem nama temok anjir. Anjing sieun teh bener ya sieun aing euy. Sieun tapi yang seuri. Aya reuas mah sumpah ye mirinding urang euy. Cik ieu naon ieu anjir. Bener pas pisannya malam Jumat ngomongkeun nu kieu nya. Urang mah dek nyieun malam Jumat teh jadi teu horor gitu ku urang mah dijieun jadi rame we. Ieu nempokeun nya nu balanja gitu teh. Kalanya. Ieu mah kayak hoodie nya euy atau rambut gitu. Ah, rambut anjir eta mah. Rambut anjir. Ngan bener ieu. Cigana ieu nu ngajaga warung budak cigana mah euy. Keur disingsieunan anjir. Oh, bener. Budakna lumpat, terus ieu maok anjing cigana mah euy. Ah tapi lain cigana mah lain lah lain bangsat ieu mah. Kan bener serem teh anjing. Serem ieu teh si teteh ciga pocongnya. Si Mumun anjing baheula mah tapi si pocong Mumun anjir. Kan ieu mah hideung anjir pocongna euy. Bener anjing ieu malam Jumat teh. Horornya euy. Pas pisan jeung hujan kieu mah. Matakna tong nonton sorangan euy. Ieu jam 2 leuwih heuh, aya naon ieu? Oh, aya nu sisiutan euy. Ah, anjing cocokan budak euy. Pareum sorangan tapi naon cik ieu euy. Kela. Bener euy, ieu cigana tuyul euy. Mun cek baheula mah cenanya mun embung aya tuyul asup ka imah, nyimpan we keuyeup. Ngalah dicao. Tah ayeuna mah tuyul teh mungeun nyao keuyeup euy keur mah baseuh cenah bau hanyir. Simpen we anjing bere ieu otopet anjing. Jadi nyao otopet ayeuna mah euy tuyul teh. Ieu tuyul cigana mah euy. Anjing tuyul euy. Kok bisa bisa bener ayeuna mah. Kudu nyimpen euy di imah-imah anu sok sering ka naon? Kapalingan nya. Tong nyimpan di keuyeup anjing ayeuna mah tok kuya lah. Geus we nya otopet tuh anjing. Leungit we disampeurkeun mah. Tuh, jujug pareum anjing. Teuing aing teu ngarti eta euy bisa pareum sorangan. Bisa wae eta make remote nya. Bisa wae. Iya kejadian aneh di jalan tol Cipularang terekam dashcam cenah. Urang ge ngalaman cenah euy di tol euy yuk. Bener euy. Maya edel manya. Kaela, tapi urang ngalaman cenah euy di tol basakeun dek ka Cicalengkakeun. Deket Gede Bage lah ciga kieu jujug aya nu meuntas euy. Ieu teh bisa wae ilusi nya, bisa wae ODGJ anjir ieu jujug leumpang. Bener euy anjing palaur nya. Tinggal jujug mah nya di tengah. Tapi untung sigap eta make sarung, tapi ci urang mah bener ieu ODGJ euy. Make sarung. Kade lah ieu mah marane mun anu keur nyupiran di jalan, komo di jalan tol kudu fokus lamun maneh kira-kira geus tunduh mending ngisi bisi ciga kieu ieu bisa wae nyaan bisa wae jurig tapi da manya si jurig anu nyilakakeun sanya urang jurig mah anu nyilakakeun eta mah cilaka teh gara-gara urang karena pamola sorangan takut berlebihannya bijak teh urang poe euy sedihnya anjing ya di rumah sakit ya aya kursi rodanya. Urang mah positive thinking we eta kursi roda teh cigana jalanna mundur. Oh tapi bisa mengkolnya euy. Anjir, ieu ciga film si Dono euy. Aya anjing film si Dono ieu euy. Ke rumah sakit kursi roda
tingali anjir. Benernya cerita-cerita aheng kieu mah euy. Di luar nalar sebenarnya dek percaya aya tapi euy tuh jeung muka. Dek teu percaya da katempo di aya tuh ieu euy. Tuh piraku naik lip. Lamun ieu lip bisa we error itu euy, lain karena anu nyoo. Bener ieu lain di dieu nya. Lain di dieu lain di Indonesia ieu mah. Tuh anu ngantekeun kantong. Eta cigana mah cleaning service anu ambek. Dititah lemur, oh batur, aing mantap manehna ngalugeun kantong tuh ambek ieu mah lain jurig lain lah. Positive thinking we aing da jurig mah eueuh aing mah ge jin cenanya. Kade omat euy, tong sieun ku jurig anjing. Sieun mah kudu nagih utang anjing. Nyumput di jero ku jurig mah tong sieun anjing lawan we jurig mah jak gelut anjing. Kira anak orang nggak taunya anak dedemit. Cing nu kumaha nya anak dedemit teh. Baheula mah aya si tebo anjing nya. Si tebo anjing baheula mah urang lalajo teh di The Zone anjing eta katipu pada mah jelema biasa cuman cosplay anjir. Ayeuna ge loba di alun-alun Bandung euy nu cosplay kitu teh tah eta sigana mah cikal bakal cosplay nu di Bandung teh eta teh nu baheula sok aya di The Zone anjing. Si tebo terus naon euy baheula teh nya. Anu orai huluna raja anjir naonnya kok nangis di sini cik ieu anak dedemit kumaha aing teu ngarti anak dedemit euy. Oh eta budak euy. Dak leutiknya eta nya. Cek urang mah bere otopet nu tadi ngara anteng anjir. Ieu ngara anteng ieu dedemit euy. Ah boa lain anakna jenglot ieu mah nu kolot. kenapa kok makin kenceng sih Cipana leuwih atau kaget bukan kepala. Aing ieu sieun kaget euy. hujan lo ini Anjing ieu ge urang sieun euy. siapa ini Sieun mah sieun ku reuas anjing lain sieun. Sieun reuas cieun tadi anjing. kenapa Heeh. yuk masuk yuk Ciga ieu ciga soang anjing seurik kenapa? yuk Cing. Kade Dede Inun deh anjing pas ditepak Dede Inun ieu euy. Nah Arsenal. harumnya Ih ciga soang yuk euy. masuk yuk Cik aing urang geus reuas ieu euy. Bung nempo sebenarnya mah tapi da mah ngaranna konten mistisnya. Ini sama topeng. Teu anjing suka nang teh pisieunun anjing teu. Mun aing nu di dinya tajong wae banget eta anjing kebal mah suka nu bae anjing. Tuh sok eueuh. Ih aing mah geus we bere otopet nu tadi sina anteng we nya otopet anjing nya. Anak dedemit. Waduh anjing eueuh anak dedemit anjing ira kawina anjing jujuk boga anaknya. Cik ieu naon ieu? Ieu pocong cenah nya. Ana loba pisannya konten anu nga-explore imah-imah kosong gedung imah kosong. anjing pocong Anjing keur pocong. ngagoler tunduh meureun wa ocong Tuh sia cengkat. anjing Anjing. Yo aya mah pocongnya geus marwahan da soalna dipake bisnis anjing pocongnya di alun-alun tingali. Aya pocong Persib, aya pocong biru, pocong beureum anjing loba pisan. Geus aya mah eta nu ibat namanya pening pensiun orang ka pocong ya, pocong asli dek pocong ieu nya soalna geus marwahan anjing pocong ena loba nu palsu anjing. Pocong KW anjing tingali maneh ka ieu lah ka alun-alun. Loba anjing lain jadi serem tapi lucu anjing pocong aya mah. pocongnya sit up Pak Jeung naon sieun ku pocong da pocong mun urang lompat mah bisa ngudag anjing. Sukunangan hiji. rajin nge-gym ya wa rajin olahraga edan pocong anjing sit up Pak tingali wa pocong Iya, sit mah up kontennya. rajin olahraga wa Konten ieu mah anjing. pocong sit up anjing ieu mah Tuh. gagal si edan Pocong di anjing-anjing gitu mah geus eueuh marwahan anjing. Teu kudu sieun marane mun pangejeung pocong ledot we anjing da sukuna ge hiji anjing. Tah ya naon ieu. Epic moment Kang Black mu. pocong anjing Pocong di wae anjing. beneran cok fatality wa oke Waduh lah ieu mah daik teh daik wani teh wani kudu wani cok nya wanikeun we. Asli pocong mah mau bisa ngalawan euy mun digebugan ge da leungeunna ka talian sukuna di talian nya. Pangejeung pocong moana urang saran ti urang ieu maneh pangejeung pocong gebugan we langsung anjing teu kudu lompat. Jebian we anjing tah kelek-ketek mun bisa mah kelek-ketek anjing. barbar bukan sembarang barbar sengklek bos Ieu loba pisannya konten-konten cegah kieu euy. Dek nyingsieunan tapi malah jadi lucu anjing. Jadi jelema teh teu sieun eta mah
Loba tempat-tempat anu baheula horor, ayeuna mah jadi teu horor sih euy. Da karenanya kieu loba konten kieu terus jurig ge ayeuna mah naremongan euy di alun-alun pokona mah mun hayang ningali KB jurig aya di alun-alun. Dimulai nu huluna 3, sundal bolong, suster ngesot, pocong, kunti genderuwo hulek, Spiderman aya anjing. Aya Dracula aya. Tapi eueuh kadang Dracula mah cigana da lain jurig Indonesia anjing Dracula mah. Jurig mah kumaha negara euy. Di urang pampirnya. Oh pampir cenah ku Bang Bodas. Nya nya ku Bang Bodas pampir mah cenah ku Bang Bodas. Jeung ku kertas anjing heueuh anjing patung botak. Aya anjing dieu patung botak. Aya anjing eta pampir euy. Jeung mantri jana pocong euy kade anjing eta. Aya keneh cenah pikaina euy. Tah anjing ieu mau kabur baut roda belum terpasang. Ah, bereskeun we heula cek aing mah. Dahar pan. Pak, eta mah seuri teh boaring ringtone euy. Nya, pokona mah Pak, lamun dek kabur ieu mah nya kan mau kabur baut roda belum terpasang. Pasang heula anjing bautna geus karapasang karek kabur anjing nya. Bae telat ge. Tinggalkeun nyuring mah. Geus tinggalkeun mah da pasti nuturkeun euy. Mudag mainna yang batur eta teh. Ya geus pocong deui wae anjing teh euy. Tuh tinggal tah cek aing urang setuju ya. Kieu pokona panggih jeung pocong nya. Tonyok we kelek ketek ledot moal bisa ngalawan mainan mah. Rek neungeuh teu bisa. Budak geus rek lompat teu bisa da anjing sukuna di talian nya. Cih euy. Ye euy pocong teh aya di stopan ieu stopan Samsat tau teu Buah Batu di Bandung mah nya. Pocong teh ngamen seuy. Bener. Pocong ngamen sih euy anjir ayeuna mah pocong bisa ngamen tapi eta aya leungeunnan nya. Ah berarti eta pocongna pocong KW eta anjing da pocong asli mah eueuh leungeunnan anjing katalian euy. Euy bener setuju urang marane mun panggih jeung pocong ieu. Deungeul anjing. Engkau denganku. Cuman aing mah digajak ces kieu teh nya tapi deungeul anjing. Aing setuju beh bae lah eta konten rek naon ge. Daweuh anjing pocong asli mah. Naonnya bila hantu jumpa wajah yang lebih serem. Aduh anjing. Ya cai. Nanda ieu mah lain jurig nya euy. Ieu mah jurig Thailand anjir. Nya ieu mah jurig Thailand anjing. Anjing ciga sahanya banget euy kitu teh kalau urang di komen tapi sieun anjing antong ah. Ieu mah jurig Thailand anjing teu serem jurig Thailand mah. Misalnya mah bener da jurig Indonesia anjing. Smackdown bosku ya. Ah, anjing ieu kunti kurang briefing, cai aing mah nya. Ieu anjing tangkalna tanggal andahanna leutik atuh cai aing neangan tangkal jamu nu rada teas kitu nya. Tangkal nangka anjing ieu mah. Kuatir anjing. Jatuh dia, Cok. Jatuh dia. Ieu kunti anjing terjolimi euy ku jelema euy. Aduh, kasihan. Geus malabu. Apa jangan ini? Terus hanya saya juga takut ini buat nyemperinnya. Cenah mah euy kunti anu baju beureum. Saya eta kunti paling serem euy. 15 paling jahat cenah mah. Tapi di dieu mah teu teu katingali serem-serem acan anjing lucu we nu aya mah anjing. Anjay. Karena yang ieu kunti aslina bisa dipitnah anjing ieu. Fitnah tuh anjing da kan katelana kunti beureum mah kunti galak anjing. Ningali anjing mana cara ngerakeun kunti aliran merah anjing goblok kan. Tuh caingnya nya. Tapi sia heuh nya euy. Urang karek nempo anjing kunti anu lintuhnya. Kunti nu lintuh urang karek nempo sia euy rata-rata kunti mah pareot euy. Ese ngapung anjing. Iya aya kunti. Iya aya kunti anjing kunti lintuh aing. Heran anjing kunti tuh sikun kena obesitas. Iya bener berarti keur selama hirupna sieu heueuh kitu teh nya leuwih gede cigana mah. Soalna mun geus paeh mah otomatis kan ngaleutikan nya. Sieu stabil anjing sieu euy. Aya kunti jama. Tuh anjing. Kasiksa anjing. Geus aing mending rubah profesi tong jadi kunti ning jadi pocong. Pocong mah hibar anjir. Cicing we nya. Pocong mah mun teu suster ngesot anjing aing aya kun. Gantilah anjing aingnya ganti profesi we tong jadi kunti. Suster ngesot leuwih pas jeung maneh. Soal teu kudu hibar anjing eta mah euy. Goblok aing karek nyawa astina aya kunti lintuh kitu euy. Pocong kesetrum guys. Tuh anjing ieu melang layangan seueuy. Guys, asli guys. Heeh anjing ayeuna
Loba sih anjing di lemur-lemur lang layangan berbentuk pocong anjing Pocong kunti. kesetrum guys. Mati 2 kali guys pocongnya guys. Nah, Asli. mungkin anjing aya pocong mati 2 kali anjing. Ah ieu mah emang lain pocong eta mah anjing. Anjing, naon ieu euy. Tuh. Pocong deui wae anjing. Tah, cai ge sikat. Tajong anjing, Pak. Ya, cai ge. Setuju aing pohonna mah kitu we urang mah pasen kamarane. Lumayan ningali pocong entong lompat anjing sampeurkeun we da moal ngalawan moal tuh. Tuh, tinggalnya. Dak anjing, hade urang setuju euy. Nu kari pohonna mah stigma pocong sieun teh leungitkeun anjing kumararane. Eueuh anjing eueuh jurig anu pikasieunun anjing. Asli ieu mah ieu malam Jumat serem teh cigana euy. Serem teh. Nya. Serem anjing. Pohonna urang mah dek ngarubah stigma malam Jumat serem. Henteu anjing pohonna mah malam Jumat mah apa itu serem anjing. Wah jurig pohonna mah jurig ayeuna geus kaluar bisnis di alun-alun. Dipoto 2000 anjing mun ningali dipoto jeung jurig bayar 2000 anjing. Jadi kitu lah ti urang konten anu malam Jumat teh. Kacigana urang rada rutin ngabahas tentang jurignya. Kema anu pireuwaseun anu bener-bener nangan urang anu leuwih serem mah ti ieu nya. Barudak panggil di malam Jumat berikutnya ayeuna keur hujan paroek kade ditukangkeun maneh saya pocong anjing.